nu kudu dikubur mah cara berpikir seperti satu. Eta maksud nama sirik pidik jaya kaniaya panasan direk manasreng yang jajaban. Datang meuli parabola pan muriang urang di antara anak aya. Tetangga kebeli motor di opna me. Tuluy. Nanya nak lain kanu sok oyang luhurna tapi sok anu sok oyang handap laku goyang dumeng gininya aya goyang dumeng biar hati senang pikiran pun tenang ayo goyang dumeng biar hati senang pikiran pun tenang nyawa pun melayang nyawa gini eta goyang aku mah apa aduh cuma selingkuhan kamu aku mah apa aduh senang capit penganyo aku meriang merindukan kasih sayang aku meriang ngaheureuyat teh bikak orang pagawean tengah-tengah bekam Gila, cedai kan? Bertanyalah kepada rumput yang bergoyang. Anu hati sing deket jeung kiai, sing deket jeung ulama. Ya firruna minal ulama iwal fuqaha. Malabur ti kiai jeung ti ahli fikih teh. Ka kiai mika ngewa, ka ulama mika ngewa. Api lain ka ustad ka kiai teh ngarasa teu butuh urang mah ari ngahajatkeun anak nya bade kieu ngahajatkeun anak beak puluhan juta ngahajatkeun anak beak ratusan juta hiburan geus 2 poe 2 peuting nanggap wayang golek ge nu mararaha anu loba jiwana teh jiga ieu 4 urang jabat terowong 4 urang ge moal jahat kejo ayah seorang ngerobok kita tukang kendang bagi jangkung masuk mau keresek ke panggung teh keur ngawadahan keler jadi begini namahan kendang teh horeng keler tinggal dia teh api-api malah kendang makanya aya kendang acai si horeng teh peuyeum akeun we moal beureun tuh ya nanya ke sing deket ka kiai sing deket ka ulama sing loba zikir ka Allah subhanahu sing loba eling tah sabab hirup urang teh ibarat tumpak mobil nya bu lamun urang dibawa tumpak mobil dibawa kana jalan anu pungkal pengkol hawana kumaha pak lieur ibu seueul mabok utah bu sabalikna lamun urang dibawa kana jalan anu lempeng hawana kumaha teh bu tunduh nya bu nyaho-nyaho geus nepi we ke Cidahu tak itu oge urang hirup di alam dunia teh para tumpak mobil di mana urang loba ka lieur di mana urang loba ka pusing di mana urang loba ka seueul lieur kau bingung teu mangih tuntung ka susah eueuh sudahna hutang teu daek punah ulah waka nuduh kanu jauh ulah waka nyalahkeun kanu lian komo ngananaha ka pangeran mah meureun urang teh loba kapuyeng teh urang teh hirup teh loba mengkol loba nyimpang loba ngedek nah kardas wa ieu mah keur puyeng keur lieur aloh disalahkeun ulah nya salaki disalahkeun bejerna dipotong-potongkeun pusing malah pusing aya rumatak ibu-ibu mah eling na teh lain eling dikirna teh apa nah kumaha
Astagfirullahaladzim ujang bapak siat can balik Alah, nah kemana tuh? nah astagfirullah nanti lain Eli amak Nafsu tuh. ya Allahu ya Rabbi bapak siat ngusep can mantong-mantong buah paling amak Cewat. ini bagian ibu-ibu nu syeri ya Oh, menang tara ada teh menang di Batur. hayang lauk mah ngeureun meuli ada resep tuh da mana nguseup bae beureun puyeungan ku pamajikanna di imah dicarekan wae Ini musuh. mending nguseup Karena kita moal lain moal ngambil sasaha sabodog deui sing eling ka Allah tah tapi sabalikna di mana orang tumpak mobil dibawa kana jalan anu lempeng hawana kumaha bu tadi dunya kayak gitu orang teh dibawa kana jalan anu lempeng teh tunduh pak hoream we hawana teh ka pangajian hoream ek mangkat teh berat heuh da meureun katinggang beulis teh nya eta di halangan dewa. di halangan dewa ini ka pangaosan kulapes ini yasinan kulahek Beda hawana teh. ini jumaahan kulapes deui wae nyaho-nyaho geus komat teuing hulu nu berat teuing beuheung nu leuleus teh kulapesan we gini ya tuh anu wawin ge sing loba eling tak ka Allah Subhanahu wa taala dina geusan kieu teh sok deuketan Allahna ngadeuheus ka Allah teh ceunah ayeuna aya prosedur ulah berjamaah di masjid umpamana kan pan urang mah boga masjid hakikatna tah di dieu ye anu moal pernah bisa ditutup sanajan ku urang sok ditutup ya tuh di mana orang ngamparkeun sajadah masjid teh ngabdi diri sebaraga mung kanu maha kawasa teu ngijing sila bengkok sinembah la ilaha illallah mata kulah aneh urang mah da urang mah kadang-kadang blus ka masjid tapi masjid ieu ditutup nganu harti hatena teu milu sujud nu matak ibadahna lain jadi pengabdian tapi jadi kesombongan asa aing pangsolehna asa aing pangahli masjidna asa aing panghebatna tah urang deuketan Allahna lahirna jeung batinna nu matak tah di dieu loba siloka teh yang dina wayang teh regepkeuneun supaya da kolot baheula mah loba basanya kirata loba basa filosofi lamun ayeuna mah mantak manusia dianugerahi akal pikiran supaya orang berpikir seluas-luasnya tuh ya sing loba eling ka Gusti Allah udzukurullaha dzikron katsira maka urang kudu loba eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya lempeng urang teh hirup teh supaya karem di mana hate urang loba eling ka Allah di mana hate urang loba dikir ka Allah maka ieu hate bakal sibuk bakal katungkul ku eling ka Allah bakal terhindar tina rupa-rupa rereget batin tina rupa-rupa ayeuna penyakit hate insyaallah lamun lisan urang loba dikir ka Allah loba eling ka Allah digunakeun loba maca Quran ka Allah Subhanahu wa taala maka ieu lisan urang teh bakal kawengku bakal katungkul ku eling ka Allah terhindar tina ucapan-ucapan anu ucapan-ucapan anu tegun da urang mah pantina lisan ibu tah seukeut naletah teh bisa puluhan tahun memusuhan jelema teh eta tina lisan teh da aing sok remen dari hate mah nah kumaha kulisan jelema aya jelema mamanggul awi kumaha liwat ka hareupeun ditanya mang di mana manggul awi di tengahna mari ku beres eta jawaban beres eta mah
nyeri mana teh dicarekan da bener kan eta ditemukan biasanya anak daun aya itu gitu teh nyeri aing teh dicarekan da bener sa mang cenah kunaon geuning leumpang ka sawah teh ngorondang dari puh turun ya maksud aing mah kunaon teu motor gitu kadinya tujuan teh muhun efek teh ngorondang tadi hese mundur si jungkal teh mundur bisa dijungkal tah eta lisan teh ibu sing loba eling teh loba dikir kalau sing sibuk tah menyebut asma Allah teh lahirna jeung batinna mantak wayang anut maring dalang anut maring wayang muter we terus anut nya gedong dur kali sambung pakulingan ya sepi imtri papatetan samia murad samia murad baling-baling lanjeruk maneh nya loba anu ngaharamkeun takana wayang teh pada sok buar bae heula basana filosofina apakah haram model kolot baheula geuning aya geuning baheula mah nya kumaha teh geuning eta model dinu ngadoakeun dinu yasinan dinu tahlilan kenduren kan sok aya oseng angeun daging hayam dinu mawadkeun teh tuluy ngadoakeun ka sepuhan teh subuh nya geuningan katampi tuangeun leuteunana mudah-mudahan tuangeun leuteun ieu sing dugi sarina dongkap rasana sok aya nu ngadoa kitu aya sing dugi sarina dongkap rasana gorowok bae ustad punten haram teh haram kunaon pangna haram nu paeh mah moal beuki daging kapan daging mah kusia dihakan sing dugi sarina dongkap rasana haram cenah dak lupae mah beukeun daging kapan daging mah disuguhkeun dibahankeun ka ustad can rokona tuh aya nu ngaharamkeun bahasa kitu aya sing dugi sarina dongkap rasana ari pok teh nu paeh mah beukeun daging mah dihakan ku urang nu dugi mah sari nu dongkap mah rasa sari jeung rasa naon ari sari teh dahareun teh singeunah ulah panu bae komo rek didahar kulobaan katampi sari teh naon ai rasa teh sing ikhlas nyuguhkeun teh hate teh sing ikhlas ulah make budi anu teu mantak sugema ka sararea lamun dina rumah tangga teh ari sebut sari jeung rasa teh singeunah angeun eta singeunah angeun pamajikan kudu taweksa kudu bisa masak kudu bisa ngoseng kudu bisa ngejo salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pinter dangdan teu bisa ngejo betul anak maneh teh eta teh sari jeung rasa sing dugi sari jeung rasa teh lain dina ngadoa hungkul dina kahirupan sehari-hari ge sing dugi sari jeung rasa teh singeunah angeun pamajikan sing taweksa sing bisa masak singeunah angeun sing alus budi basa parangi kanu jadi salaki teh eta teh sari jeung rasa tuh jol diharamkeun da padupae mah beukeun daging yang urang daging nama jeung itu mah sari jeung rasana ka eta nu nepi mah Pak beres Pak tak eta teh bahasa kolot baheula sanajan aya mah kuring beda basana ku tawasul nya aya deui basa model kieu ya kumaha cenah baheula kolot lamun ieu hiji desa hayang waluya kudu ngubur hulu domba di ieu desa aya nu kitu aya
lamun hayang makmur ieu lembur kudu ngubur hulu embe di ieu tengah lembur. Nah, dulu dipraktekkeun geuning baheula mah. Aya dan Padahal mah oseng we da lebar da geunah teh. Kudu ngubur hulu domba lamun desa hayang waluya kudu ngubur hulu domba di tengah eta desa. Eta teh filosofi teh siloka. Ari hulu teh identik jeung cara berpikir, ari domba teh sato. Tah nu kudu dikubur mah cara berpikir seperti sato. Eta maksudna mah Sirik pidik jail kaniaya panasan diren panasren jeung sajabana. Datangna meuli parabola pan muriang urang mah. Di antarana aya Datangna kabeli motor diopna meu tuluy ngecongkeng di rumah sakit impus pikiran batur nu meuli kulkas urang nu nirisan batur nu meuli kompor urang nu hareudang sok eta keur ngajongkeng di rumah sakit ngagenge deui tetangga tadi kabeli mobil mangkaning Fortuner kapan innalillahi ripuh pas pikiran banda batur akan Senin kabancen Salasa nalangsar Bono moro Kemis ngalengis Jumaah teu geuna Sabtu merangut Ahad modar dan saminggu umurna teh teu tahu ya ta eta anu kudu dikubur mah eta hulu domba teh cara berpikir seperti domba cara berpikir seperti sato ari huluna mah oseng da ngeunah mubadir mantak aya pan ibadah kurban nya syariatna satahun sakali mencit sato padahal hakikatna mah kudu unggal poe mencit sato teh alah ada geuning atuh cenah meureun bangkrut pakuhu unggal poe mulian embe kurban wal meureun pegang Pak Uli unggal poe mulian sapi lain sato eta nu unggal poe dipencit mah da eta mah satahun sakali mana nu kudu dipencit unggal poe teh tah sato anu numpuk dina hate urang Sirik pidik jail kaniaya panasan ta eta sato urang mah ari sapi dipeuncitan embe dipeuncitan ari sato anu numpuk na hate diaringu eta ari sato anu numpuk dina hate mek dikarukut eta peuncitan ta leres Pak bios digitukeun ya tak orang teh pan kudu berpikir bah ieu teh lahir jeung batinna kapan ya tuh mantak dina nasoi oke geuning dina nasoi ciri jalma cilaka di antarana teh dina nasoihul ibad aya ciri jalma cilaka di antarana anu mandang kasaluhureun dina perkara dunya sabalikna mandang kasahandapeun dina perkara agama model contoh ieu heuh kunaon atuh bet ismaun lohor anon magrib jeung isya dikeureuyeun bet ari subuh lohor jeung asar henteu atuh leuheung urang mah osok batur mah komo tara-tara acan tah cilaka teh gitu mandangna kasahandapeun kuduna kieu aing geus bisa salat 5 waktu wah komo batur mah tuh Senin Kemis kajalankeun urang mah can bisa tah kitu nempona tuh dina perkara dunya maka saluhureun ngarah aya motivasi ieu mah naon tuh da uyuhan aing magrib jeung isya osok batur mah komo tara-tara acan tah silakan teh wah kamajuanana ya silakan teh aya bahasa daripada henteu gitu nyeta gitu ceuk kunaon pangajian aya batur can bubar geus balik ya daripada henteu daripada aya nu kitu aya silakan teh Pak kade wios silakan wios ulah we ceuk geuning kunaon aya magrib jeung isya dikeureuyeun aya lohor asar jeung magrib henteu naon ari subuh lohor jeung asar henteu daripada henteu tah isukan bisi tah kitunya di akhirat teh batur mah diasupkeun ka surga manehna mah diteundeun dina lawangna hungkul di mana protes ka Allah ya Allah kunaon batur mah dilebetkeun ka surga ari abdi mah geuning dina lawangna hungkul kumaha cek Allah daripada henteu daek ibu dikeuteun daek eta dina ibadahna daripada henteu atuh dah silakan teh cilaka kadituna mandang kasahandapeun dina perkara dunya eta dina nasoih
Sabalikna mandang kasaluhureun dina perkara dunya cilaka. Mentak di mana indit ka imah batur teh sok diabsen we para bot batur teh. Tata. Aya nu kitu aya. Ka urang aku penting ieu nya. Cilaka teh Bu. Mandang kasaluhureun dina perkara dunya teh blus ka imah batur. Waduh, lomarina tembus pandang, Jangkung. cangkung. Aya patung urang di jero. Padahal mah kaca. Patung urang di jero padahal mah kaca manehna ngaca. Duduhkeun. Dasar yang ngoboloho sakitu. Kurang pengalaman. Gusti cenah ieu dulu. WC na geus sagede alun-alun ya. Luar biasa ieu mah hadek pake parkir beca ieu mah. Lega. Waduh, ngisingna ge diu. Wah, nu beunghar mah ngisingna ngegantung ibu. Luar biasa ya. Halo. Sagede terminal cenah ieu ruang tamu nu kursi sudutna empuk Gusti. Balik we ka imah ka bapana pan. Pak. Tuh tinggali batur mah imahna geus tingkat. Halo. Iraha aya urang. Ah. Pak, tuh batur mah deuleu mobilna, mobil geus boga mobil. Iraha aya urang boro-boro tumpak mobil tumpak beca ge 7 ralit, Pak. Pak tuh tingali ya batur mah bapak tingali kongkorong naraweuy kalung nage segede ban mobil gelang reuteum di mana lempang teh mending ngoropiok Pendek cuman. batur mah tong borona leungeun dina beuheung dina suku aya gengena huntuna ge emas sungkul bapak iraha ari urang paling gitu nya Pak malah isukan mah itu we paling heuh kumangke we isukan tapi can pernah ngadenge euy Pak itu tinggal batur mah pamajikan geus dua iraha ari bapak sok aya nu kitu aya ya sasapaan aya nu kitu nu aya mah ka tukang kendang aya ngadenge Kumaha cenah? sok pamajikan tukang kendang teh Pak batur mah paeh kamari. Lah, Ayo bapak iraha. maju dulu. Nah, Maju dulu kita mah. nya modar. Lagi pusingin ku maneh bur teh. Da maneh baheula keur diajar kendang, bekat ku eueuh kepreteut pamajikan kepretan. Karasaeun ternyata. Karasaeun. Heuh da balas latihan wae meureun kagundamkeun. Kagundamkeun. Nomorun ke bawah ngimpi keur diajarkan gedang teh mending menang berupa plak dulu ai pas lirik-lirik pamajikan geus bengep. Masih cabokan. Kelas dicabokan. Tah mingitina boga penyakit buru teh di dinya. Hernia rea. Lah. Luar biasa nya. Tah pakuran akal. Ya Rabballahul barokah min kasbihim diangkat barokahna ku Allah. Da jauh urang ti ulama ti kiai kasayan-kasayana teh diangkat teh. Nya daya kabarokahan. Harta loba ge mung we sedekah teh. Deukeut ka masjid ge mung we asup ka masjid teh aya jelema tah. Meureun tara ka masjid aya mangsa lebaran asup ka masjid. Ayo blus teh ka masjid beri culang cileum. Sudah bingung. Alah, yo masjid hebat aya namanya euy. Cenah. Ayo nama cenah aya kaligrafi ya. Oh, mewah. Ti baheula ge aya. Maneh tahu ka nya. Kita ngalongok. Ngalongok. Tuh. Setahun sekali we ka masjid teh lebaran. Jika nu heueuh lebaran ge da puasana Mataran kan. Taraweh, tara puasa tara aya balanja pangheulana. Baju pang mahalna, kopeah pang jangkungna. Dekat 3 meter kopeahna. Taraweh tara. Mangkat lebaran ka lapang pang subuhna. Pangheulana. Pangheulana efek teh salah lain poe eta lebaran teh. Tah. Mentak silaka.
mandang kasaluhureun dina perkara dunia teh cilaka Pak. Urang mah syukuran we si qanaah ngarasa cukup. Nya. Tah ieu fenomena nu terjadi teh ayeuna. Urang kumaha Allah masihan nikmat ka urang? Udara anu segar, oksigen anu seger komo urang di lembur. Tapi teu syukuran wae ka Allah dibere we wabah, kudu we make masker. Hese menghirup udara segar teh da eta urang tara syukuran ka Allah. Kurang kumaha kadaharan anu menyehatkan sok jonghe mentak sehat teh kulub hui ganyong geuning pantesnya keur ngaronda teh geuning aya laguna susu ruputan si kopi susu ruputan kehela pohon deui aing susu ruputan si kopi susu ruputan leguk deui leguk deui lumayan teka tirisan susu ruputan si kopi susu ruputan kulumui goreng sampe lumayan keubar lapar ada nya keur ngaronda teh bari diharudung sarung hujan ngalirinci nya bari ngopi gapleh hongkong nya bari ngadaikeun dongeng teh kapan eta nyadanna teh geuning kulum sampe geus kitu teh pan kontes hitut kali itu teh ting belendung ting jeleger pagede-gede bari ngaronda teh radio hitut-hitut teh pareujit murder hitut sakapeung mah pamajikan anu bari kejutan cek salakina teh udah disuguhan ku pamajikanna teh kulum hui emang sarek ngedang salakina bari diharudung sarung mah ka dieu geura aya naon cenah aya naon papa keur ditilep papa ada surprise naon papa ye tingali bapak mah di sarung hungkul ka dieu geura lebet kana sarung kela atuh pak cenah sore kene buru lebet kana sarung ya stok terbatas enggak bapak mentak penasaran aya naon atuna jero sarung teh tinggal heula ayo blus teh kana sarung gep ditutupkeun atuh pamajikan 3 poe kapehong teh eling-eling weureu itu dilakakeun da eta cenah hitut wae eta teh alus pan miceun enggas teh nya Pak kadaharan ayeuna mah tak ku citreuk da loba lemak terkontaminasi ku bahan-bahan kimia ayeuna mah jiga nu sehat awak teh padahal letoy beda jeung kolot baheula beuneunet pare puluhan kilo beuneunet pamajikan lintuh oge jungjungkeun ayeuna manggul pare puluh tae paletoy dengan rek potong lulus dan nutrisi na kurang terkontaminasi ku bahan-bahan kimia hayang kuat teh ayeuna mah kapan make suplemen disangkana nyehatkeun gitu dalam mun berlebihan mah sagala rupa ge loba efek sampingna eta we nu nyehatkeun mah ulah disangka eurih eta daun eurih kumaha nu sok aya siritan geuning seukeut eurih akarna geuning seukeut mun diuk teh sok nojos kana bujur teh teu karasa eurih eta teh nyehatkeun sok geura tingali di mana ucing panas beuteung eta teh ucing ge osok panas beuteung teh ucing oge nanti sangkana jelema hungkul panas beuteung jeung melek-melek teh ucing oge osok di mana salah murak meureuneuan urut tukang kendang meureun dipurak ucing aya virusan melek-melek ucing teh beuteungna panas neangan eurih diutahkeun deui leupas panyakitna tuh si goreng teh eta teh eurih teh obat panas dalam geuning ubar geuning ubar panas dalam Allah geus nyadiakeun sagala rupana di alam nutrisi-nutrisi di alam nya tuh serat-serat anu kaya dina bangsa buah-buahan dina sayur-sayuran nutrisi-nutrisi protein anu aya dina lauk alami lauk lain di ayeuna mah dipelet lauk oge nya
jika baheula lauk teh bangsa dangdaunan anu pelet pan lain ulah nya ayeuna mah hese dengan anu alami teh hese dengan anu natural teh hese geus terkontaminasi alam teh racun nya tah kitu ya yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman di mana umat geus jauh ti ulama ti kiai maka Allah bakal nibakeun ka tengah-tengah eta umat pamimpin anu tah di mana urang aya pamimpin anu dolim ibu ulah pamimpin anu disalahkeun lamun ditingali tina sudut pandang keterangan ieu urang dibere pamimpin anu dolim teh ketika urang jauh ti ulam tah atuh meureun di mana urang boga pamimpin anu dolim umpamana gitunya lain nu ayeuna lain mudah-mudahan gitunya lamun urang umat diberi pamimpin anu dolim teh ulah nyalahkeun pamimpinna komo kalah pasea cek aing ge ulah milih si eta ku aing di bejaan nyolok si anu cantang tuh si anu ge bakal beres cantang tuh da sangal rupa ge aya skenario na tadina ieu keterangan kajeun satekah pola urang hayang pamimpin anu adil kajeun satekah pola urang hayang pamimpin anu memihak kana rakyat lamun umat jauh ti ulama ulah ngimpi tengah poe hayang boga pamimpin anu adil teh jadi salah saha Pak salah urang jauh ti ulama jauh ti kiai matak bencana di antara sekian banyak bencana pikeun umat anu jauh ti ulama dibere pamimpin anu naudzubillahi min tapi da pakda urang maloba keneh nu eling ayeuna nya alhamdulillah insyaallah tuh tak kitu jam nya geus jam 10:30 euy teu karawasakan tadi teh jam 8 naik teh nya terus jam 7:30 deui wae di pabihitarwan geus jam 7:30 kamari ulah cekek we aing sakalian ya ulang da ieu teh wayang teh gede teuing euy cepot teh cangkeul lain ukuran normal cepot teh dihaja ieu nu gede ngan cangkeul lagu yang urang ngahariring heula ya nya si dawala aya ngiring ya nya pamajikan aya milu si imih ngiring sok lagu Jalal Waton tukang tahu aya pura hudu daya maneh lamun lagu hamparan sajadah hentangnya urang goengkeun yeuh urang sangakeun ka Bapak Syekh Hajat aya keneh Pak Hajat aya teu acan uih da ieu umi nanya Bapak Elon Darlan kali Ibu Aa teu acan kulem